Gening didinya di warung si ayah teh. Paingan di teangan teh eueuh. Ayah, abi teh neneangan ayah. Buru-buru tuang ya. Iya Bu, nangkring di dia melip kopi ka Nur. Bu, ayah dek ngomong. Dek ngomong naon ya? Tapi ulah tarik-tarik teuing, era bisi si Nur ngadengieun. Lamun misalkan ayah selingkuh, kumaha Bu? Kunaon kudu selingkuh? Emang ibu kurang naon? Maka jeung ayah ngomong hayang selingkuh. Ibu mah galak, lu bawa makan-makan wae. Oh, karena abi loba ambek-ambekan, sedengkeun awewe lain mah lemah lembut. Ya, awewe sejen mah ngomongna lemah lembut. Kusabab ayah acan saimah, yen can nyaho kalakuan nu sabenerna. Buktina ibu, basa can saimah jeung ayah, can wawuh jeung ayah, ngomongna lemah lembut kan? Bener teu? Nya oge sih. Nya enggeus, naon bedana ibu jeung awewe lain? Lamun ayah kawin deui, tuluy cicingna saimah, boga imah sorangan, pasti bakal leungit eta ngomong lemah lembutna. Pasti bakal ambek-ambekan deui. Cigah ibu, masalah awewe lain geulis, cik ibu dek nanya, ari ibu saacan kawin jeung ayah, geulis henteu? Nya geulis atuh Bu. Nya enggeus. Tapi saenggeus kawin jeung ayah, ibu teh menyesuaikan kemampuan sesuai jeung isi dompet ayah. Lamun ayah kawin deui jeung awewe lain, tuluy ayah kurang dana, nya sarua we nasibna, ujung-ujung nama cigah ibu. Terus istimewana naon awewe lain dibanding ibu? Apa karena awewe lain geulis, seungit, lamun unggal panggih jeung ayah? Nya lah, dadandan, coba lamun geus saimah, nya kitu we sarua jeung ibu. Komo lamun geus udang sare mah katepot teh dandan. Lamun nempo ibu teu dandan, teu seungit, ulah sok nyalahkeun pamajikan, salahkeun mah ke si dompet ayah. Nempo teu ayah awewe lain pada dimanja ku salakina, pada dirawat ku salakina, pada disayang-sayang ku salakina. Kuduna anu ngomong hayang selingkuh teh abi. Kusabab abi hayang meunangkeun salaki anu leuwih bager, anu leuwih beunghar, anu leuwih loba duitna, tibatan ayah. Ayo di mah. Ayah euy. Nur. Naon ceu? Hutang urang pan geus lunas, Nur. Menang meureun lamun urang ngahutang deui. Nya meunang atuh ceu. Atuh urang deuk ngahutang deui, deuk ngahutang bea 1 kilo, minyak 1,5, daun saparapat, kopi we jeung rokona. Tapi engke ceu nungguan 5 bulan deui. Naha? Kan ece boga hutang ka urang geus 5 bulan, karek dibayar kamari. Jadi nganjuk oge engke lamun geus 5 bulan. Karek bisa ngahutang deui. Waduh, atuh kaburu lapar Nur. Atasna ari mayar teh ulah lila-lila teuing nepi ka mang bulan-bulan.